waktunya kakang bergabut cek uhuy sap-sap ini baik kawan alhamdulillah kakang enak berkondisi gabut berat udut geus udah kopi geus potongan besi geus jeung nangan cenah potongan besi jeung bawakeun ka tomang tak ayeuna kakang keur di bengkel mah udak lah mantap udak kakang enak kerada hareeng teu ngeureunah awak rupana mah geus sakitu udak lah masih sarehat sing jarade milik sing sarukses sing dibarokahkeun milikna ku Gusti sing digampilkeun milikna sing seueur rezekina sing barokah deui dina segala rupiahna. Geus sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rantau Indonesia well di mana wae ini berbaik kawan.